Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nembe tepang deui nya sareng Makeu. Ayeuna Makeu keur jalan-jalan di lembur sareng artis lembur nyingkur. Nah, ayeuna bade ngariupiu kembang anu tiasa ngobaran atau ngobatan secara manfaatna tapi tanaman liar gitu. Tanamanna urang pilarian heulanya namina teh daun saliara. Ya urang proses milarian ieu nya daun saliara. Itu barudak enon tuh. Barudak kenaon tuh. Keur ngadog-dog jigana teh tah. Fans reak tuh. Keur ngadog-dog. Tapi ya nama lain konten reaknya kurang review heula daun saliara, tanaman herbal. Jadi cenah jadi. Daunna di mana wae sok ayana tapi kedah dipilarian heula. Biasa ngangge demam, kanggo nyeri huntu tah. Kening. Ieu tah daun saliara. Teh daun saliara seueur manfaatna. Nya urang review, oke. Nah, ieu namina daun saliara nya. Untuk pohonna ieu teh sok diangge kanggo ngalandongan anu panas. Tanapi kapungkur mah almarhum Abah Oyot sok diangge ngalandongan ieu nyeri waos anu koropok. Koropok teh jadi anu bolong, gigi anu bolong di landongan ku ieu. Carana nya daun saliara ieu dicanak sesuai nafsu urang. Nafsu teh janten hitungan weton pami Senin misalkan 4, Salasa 3, Rebo 7. Nah, jadi sesuai nafsuna pami nafsuna urang Sabtu misalkan nyanak daun ieuna salapan. Nah, salapan ieu. Nah, ieu sapertos kieu daunna. Daunna sapertos kieu salapan siki pami Sabtu, pami Senin nyanak we 4. Teras si daun ieu teh ngangge uyah lebetkeun we misalkan ieu teh tos salapan 4 teh nya Senin nyanak 4. Nah, 1 2 3 4. Nah, 4 disusun kieu. Nah, terus disusun kieu oke uyah simpen di dieu, ditilep-tilep terus disepan anu panci anu da ditilep gitu. Disepan nya ditekankeun kanu gigi. Nah, ka dieu kanu pas koropokna pas bolongna ditekankeun ieu. Jadi engke teh si naonnya si kumanna teh mati ku ieu gitu. Tapi emang sih pahit cuman nya namina ge da landong tradisional gitu. Nami ieu ge tos aya di nami latinna namina Familia Venebacia. Nah, ieu nami latinna teh. Selain kanggo ngaieuan waosnya gigi, ieu ge tiasa demam, terus kanggo memar, bengkak ieu tiasa daun ieu. Sapertos daunna ieu urang tinggal ka dieu. Nah, tekstur daunna sapertos aya bulu-buluan nya tangkaina oge tuh. Sapertos jiga bulu deui kitu. Dinu daunna oge sami. Nah, teu langkung beda lah.
aya bulu-buluna gitu. Ieu tanaman liar memang rada sesah. Aku ayeuna mah margi ayeuna di kebon. Abi oge kayaknya di kebon tuh. Kebon. Tapi seurasiatna nya daun salihara teh nya pami margi sadayana sok nyeri waos atanapi gaduh koropok teu waosna tiasa milarian daun salihara tah. Daun salihara. Sakitu wae panginten info kanggo ngalandongan nyeri waos tanaman herbal nanya. Hatur nuhun anu tos nonton, tong hilap subscribe, like, comment, and share kanggo kamajengan channelna. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.